Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1860 hiji nomor 40 hiji. Ieu teh pamirsa ieu mah nyanakna tina pengalaman para mitra nya. Sumangga supados tinyang kolong tingkana waktos wilujeng ngadangukeun. Anu kahiji pamirsa ieu teh judulna Mojang Priangan. Kurang leuwih geus 11 tahun kuring jadi guru di Jakarta, malah geus aya kana 8 tahun teu balik-balik ka lembur. Lain ku poho kabalik geusan ngajadi tapi ku kariweuhan lantaran boga gawe di sejen kantor keur nambah-nambah ongkos hirup. Kapaksa dina bulan puasa oge teu bisa balik. Hiji mangsa kapaksa kudu balik lantaran adik kuring nu awewe rek dikawinkeun, cohagna kuring teh dirunghal. Tapi teu nanaon ceuk hate. Da aing mah lalaki iyo datang ke Bandung teh kira-kira pukul 10 kabeneran bus Ridho can pati pinuh atuh rada salse neangan tempat teh teu kongsi setengah jam bus teh indit ninggalkeun stasiun Bandung nuju ka Cirebon. Lebah jalan Riau bus teh eureun lantaran aya nu nyetop istri. Kabeneran pisan meunangna tempat gigireun kuring. Dangdananana estu pararantes di samping rereng di kabaya gelungna sedeng di subalan ku malati jeung mawa kembang sababad. Ras kuring ingat katitim Patimah ari keur nembangkeun lagu Mojang Priangan cenah ge mun disinjang lenjang mun disanggul ayu jeung saterusna. Teteh lah nu kieu Mojang Priangan nu sok disebut-sebut dina tembang teh ceuk hate. Ayeuna mah teu nginjem panon estu katenjo ku sorangan sajeroning rada ngalamun teh ari hate mah teu pati puguh ti barang manehna naek oge hate mah ujug-ujug resep bae duka naon atuh pingaraneunana resep da leuwih ti resep bogoh piraku da kakaranenjo oge sigana pibasaeuna teh simpati tea ceuk barudak ayeuna mah antukna mah teu kawawa bawaning ku hayang nanya ngan bingung kudu kumaha nya nyebut disebut neng bisi guru ari rek disebut ibu bisi sakola keneh manehna teh tapi dag-dagan we nekad. Anggat ka mana neng ceuk kuring bari rada arap-ap eueup bade kawetan tembalna bari imut ngagelenyu eta harita hate teh genah ku 2 ku 3 genah dumeh bisa diuk deket nu geulis genahku nanya di tembalan jeung ku diimutan deui. Imut eta teh mangkaning nu mata klieur. Lebah cadas pangeran waktu bos doa kleok mengkol ka kenca ka katuhu puhuleungeun paanter rada teleb tina genah jeung waas make jorojoy aya ingatan nu lain-lain ceuk lamunan. Mundaikeun mah rek dikawin we dibarengkeun jeung adik kuring. Panjang ngalamun segala rupa bus geus nepi manten ka Sumedang kuring rada reuwas lantaran sieun imah kuring kaliwat manten. Tapi memeh nitah eureun ka mang supir bus teh geus eureun manten malah deukeut imah kuring pisan. Si horeng tah si geulis teh turun di dinya beuki atoh bae hate teh. Nu geulis manggut bari imut. Mangga abi mah bade di dieu cenah. Nah, da abdi oge di dieu ceuk kuring. Sabot kuring kakapro kana pakean manehna geus leos manten ngan sakareretan siga asup ka imah kuring. Barang datang ka imah kakaran nepi ka golodog oge indung kuring geus mapagkeun bari ngahiap-hiap. Teu lila torojol deui adik kuring anu rek dikawinkeun teh ari anehna bat bareng jeung si geulis anu dina bos. Kuring teu bisa nyarita bawaning ku helok hadena itu anu leuwih teger pok nanya ka indung kuring. Nah ce ieu teh saha? Har ceuk indung kuring. Apaan ieu teh si Ujang anu cikal? Di jalanan kitu-kitu kuring ge rada teteg hate teh malik nanya ka indung. Dupi ieu saha bu? Indung kuring nyeleukeut teu
tuh da kitu anu atah anjang mah piraku poho deui apan ieu teh biois adi ibu nu bungsu ngadenge kitu mah otomatis kuring nyolongkrong munjungan kanu geulis teh ari dina hate mah ngalengis nah sugan teh lain bibi sorangan hanas titik tamat cenah pamirsa ieu teh anu nyeratna teh Uked Jatiwangi. Anu kaduana tina ieu pangalaman para mitra teh judulna Gara-gara Mangle. Ieu mah lain rek nyaritakeun krisis rumah tangga babaturan ngan rek nyaritakeun pangalaman sorangan. Tanggal 11 November kuring narima mangle nomor 37 kakara oge dibuka hayang nyaho saha sekar manglena jeung ti mana-manana kaluaran sakola mana jeung saterusna bet aya nu pupuntenan barang ditoong tina janela si horeng bujang tetangga sanggeus ditanya cenah mah dititah ku dununganana nginjem mangle sanajan kakara dibuka ari diinjem ku tetangga teu dibikeun mah asa piraku kapaksa kuring ngelehan ngan diimplik-implikan supaya ulah kotor jeung ulah lila lantaran kuring sorangan oge acan maca kibadega hagat nakar nyebut mangga rek diunjukeun teh heureut sawatara jongjongan kuring kagaruwakeun kuno ribut jeung ku budak cecerewetan ari ditoong si horeng tetangga anu nitah nginjem mangle teh keur dikrepuk ku pamajikanana. Tapi ya Allah bet anu dipake panggebugna teh mangle anu bieu ku kuring diinjemkeun teh malah meuni geus rawek cara bajuna bubuhan geus teu asa jeung jiga malah meuni geus rawek cara bajuna bubuhan geus teu asa jeung jiga kuring asup ka imahna tuluy dirapihkeun bari nanya naon alatanana pangna nepi ka pasea kitu atuh da ijid ceuk pamajikanana ari kahayang boga kabogoh teh tong nyolok teuing mata ieu mah meuni ngadangkal hareupeun pamajikan ngagugulung gambar mun dituturkeun ka ditu ka imahna tuh geura meuni baraseuh urut di titik-titik kieu geura ceuk salakina geura candak album nu itu ka dieu tuh tingali siga saha tah gambar teh apan jiga ende nuju anom pamajikanana ngan ukur ngaheheh bari ngasongkeun majalah anu geus saroeh ka kuring tamat cenah ya pamirsa Gara-gara Mangle. Judul anu katilu nyaeta Kurang Apik. Kuring teh kakarab pisan boga pamajikan ka urang Bojong Tengah. Ari mitoha lalaki karesepna teh kana titiran unggal isuk-isuk eta manuk sok dikaluarkeun ti jero imah digantungkeun di emper hareup bari diceplekan iceus eta manuk teh ujug-ujug ngelak bae disada. Ari hiji mangsa mah kuring teh hudang hees isuk-isuk nagog di emper panyaweran bari nungguan berang. Barang geret sorapan to disada ari sohoreng mitoha nyendak kurung manuk sarta aya manukan. Tuluy bae eta kurung manuk teh digantungkeun di emper bari teu luak liok. Mitoha teh ujug-ujug ceplek-ceplek bae nyeplekan manuk tuluy manukna disada. Ari leungeun anu katuhu nyeplekan manuk ari anu kenca ngagulung samping kaluhur ulah sina ngaguyubud bari mencrong bae ka manuk anu keur diceplekan teh. Eta rupana mitoha teh teu nyahoeun yen kuring nongkrong di dinya jeung rarasaan manehna mah meureun di calana jero padahal henteu. Mitoha estu keur pana. Nah ari borehel teh aya nu tembong ari rek digeunggeureukkeun bisi eraeun atuh kuring teh kapaksa hehewatan nangtang angin. Teu lila angin teh datang ngahiliwir kawasna karasaeun tiis ku mitoha teh barang ret teh manehna ngareret ka lebah kuring buru-buru bae kuring ngejat ninggalkeun sakadang anu keur pakupis menerkeun samping. Tamat cenah pamirsa ieu diseratna teh nyaeta ieu di ieu teh yasana A. Endi Wijaya BPTP Pusaka Nagara. Judul anu saterasna nyaeta Sarua Poksangna. Si Sarkam di lemburna kawentar tukang banyol jeung beuki heureui deui. Sakapeung mah banyolna teh sok mata kaisinan batur
jeung deui karesepna teh lamun ganjang sok dilapisan ngadon ngobrol bari ngeusian beteungku susuguhan. Hiji mangsa manehna nganjang ka baturna nu geus rimbitan, semah beuki heureuy ditambah ku pribumi resep ngabojeg atuh pohara ramena ngawarangkongna teh. Lila-lila si Sarkam keseleun tuluy pamitan da ngadaguan susuguhan teu jolo bae dihajak ku pamajikan pribumi di nganggurekeun. Da geus boseneun deui ku semah nu ngadon ngopi wungkul teh, pamajikan pribumi norojol ti jero terus nanya bari pura-pura sono keneh. Jang Sarkam, nah enggal-enggalan teuing tara-tara ti sasari. Si Sarkam asa kasindiran terus seuri bari ngajawab, sumuhun ceu. Da ieu geuning meuni teu disuguhan cai-cai acan. Walon pribumi, nyaeta Jang, aceuk teh keur teu gaduh naon-naon. Engke mah paminya mah deui ti bumi teh kedah tuang heula sing wareg. Tamat cenah pamirsa, ieu karya Hidayat ti Bandung. Sakitu anu tiasa kapihatur. Judul saterasna nyaeta Gara-gara Palupuh. Ki Kardun di lemburna mah goreng-goreng ge kasebut kiai, manehna miara kumis. Lain ari alus ngejeprit cara kumis bentang pilemah, ieu mah estu nya badagnya carang. Racung narunjuk ka awang-awang. Dina hiji poe waktu manehna ngimaman sujudna teh rada lila, duka babacaan duka kumaha ngan anu kareret bae ku nu makmum bat rada ugil-ugilan. Sabada sujud bat beda babacaan ti sasarina, nyaeta lain nyebut Allahu Akbar tapi bat nyebut Aduhu Akbar. Sabada salat aya makmum nu nanyakeun, bet naha Aduhu Akbar lain Allahu Akbar? Ki Kardun boro-boro ngajawab kalah kahumaruru ngusapan pelebah kumisna lantaran bibir luhurna getihan urut kumisna nu karabut ku palupuh aya 7 lambar mah. Tamat cenah ieu pamirsa, ieu karya Yunus di Cipanas. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.